Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penyambutan kedua mempelai, kami di sini akan mempersembahkan dengan prosesi upacara adat dari Sanggar Pahegar, Gunung Koneng, Kota Tasikmalaya, Wilujeng Nyakseni. Batur Jenuk Mangka Baruh, Payung Agung Mancuh Saestu, Ngemban Mapayang Naratas Narajang Alas, prosesi Pangkagea, kesumpingan kedua mempelai di Kawitan. Mawalas masih kaubat nanu kagungan bumi alam sakabe ariran anu sampurna nu musikeun bumi langit madep kalam bager Gandrung pada adab jeung hawa
sidang kurang teh sedengerakeun ka kami. Aduh asyun, apunten anu kasuhun hampura anu dipimangsa. Oh wa, ngarek kenek dipayun lain ujub rianta kabur. Saking bingah, rehna ijua bismillah rek rumah tangga sun. Oh, eta teh saking bingah. Kami kakarak inget kasih amu, pamajikan dewek. Ku kekeus cenah hayang nyaksian incuna. Oh rehna beja bismillah rek rumah tangga poe ieu. Ditanyusul ku kami teh. Moal kitu keur nonton di dieu. Sanis parawan oh anu ieu mah coba gumulang coba parawan kene gelis nu ieu mah lain da dewek ke wabu ka pamajikan moal kitu nonton di bali dieu sanis deui wae pamajikan batur ieu mah oh pamajikan batur ai rowas dewek euy mana tuh pamajikan dewek amu Gede. Oh, ayo nama teh hariwang. Oh, ini zaman sekarang mah sudah modern, sudah pakai Android. Oh, hari amu di mana? Abah, ya. Ambu teh di Parapatan Payun di Jalan Agung. Ari Abah di mana? Kakarak nepi ka Parapatan Wayu atuh cepat. Sok di Parapatan ka balik kenca. Ka kenca. Terus ka Katuku. Katuku. Terus lurus yo. Pamajikan dewek kurnyong di dapur kasabalahan syane ilaha illallah assalamualaikum dengan abang saudara ramai hai olo itu bulu itu bani nyengok kata nganggo waos nu manamu aduh sedeh asyik aduh sedeh aduh abah hei ini teh aya lain aya naon sedih kurang teh boga kabunga incu orang bismillah rek rumah tangga urang bungahkeun kurang urang hibur kurang nini harinya marek mantuan wadi hadap ulang isikeun sok sakurang dilatih heula kuwa hiji bener si bagus abah siap dua tilu yo ngagel asik kalah ngajong bujur anu mana atuh abah yang mana anu nyuna sate wabalek atuh anu nyuna sate amu sok sekali deui ulang isikeun hiji dua tilu mas apa orang iki olo begitu ujahan anu mana tuh abah anu yang nyuna sate dileyak ku aing bari ngawi anu nyuna bari ngawi sate amu mama ya banget lagu olo itu si sakura olo itu kalah joget tangga si amu sabaran kabar kebajikan oh kau nanti datang oh kau suhun tara jenah geus sama geus ngampar lalang sehingga disinglarkeun balung bang timur jalan gede Sasapuan Raden Ratu menak anak ing beulik bae lenggah bae geura calik dina kursi gading kilang kencana kursi kabagjaan keur hidup duaan geus nganti kabagjaan rumah tangga salah kejeng pamajikan sakinah mawaddah warohmah bau banget anak ing aturan rampes